أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Insyaallah kaperndah Kangjeng Rasul teh yabki bukaan sedidan keur nangis pohara nangisna pohara fakultu cek Sirina Ali fidaka abi wa ummi ya Rasulullah mayubkika naon anu nganangiskeun katua Qala saur Kangjeng Nabi ya Ali lailatan usriya bi ketika peuting diisrokeun simkuring ra'aitu nisaa ummati yu'adzabna adzaban syadida simkuring ningali ternyata horenganan nu loba disiksa di neraka jahanam teh awewe umat kula. na iyalah laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Kangjeng Nabi ditinggalikeun berbagai ayat-ayat Gusti, di antarana Kangjeng Nabi didelekeun ka sorga, bahkan Kangjeng Nabi ngalengkah ka sorga. Ditinggalikeun ka neraka, bahkan Kangjeng Nabi aya cicing di tengah neraka. Ningalian saha ieu nu panglobana ahli neraka. Ya Allah ya Rabbi, korenganan sarwiti. Ambalaya di neraka awewe malulu Gusti. Allah nu cek rusia dena yang terjadi awewe can puguh tekan nerakanya lagi. Awas ya, tas awewe lalaki ya, awewe lah. Ra'aitu imra'atan mu'allaqatan bi sya'riha. Simkuring teh ningali awewe digantung rambutna di neraka. Ya geli di maguha ngagolak embun-embunanan neuk teh cari kumaha cek Kangjeng Nabi wa ra'aitu imra'atan mu'allaqatan bilisaniha wal hamim yusabbu ala halqiha belah dia aya awewe deui digantung letahna sementara cai panas dikucurkeun kana lak-lakanana neuk teu kumaha cerikna wa ra'aitu imra'atan yusaddu rijlaha ila zadiha wa yadaha ila nasyatiha aya awewe anu digantung di talian di bagudet sukuna datang ka susunat leungeunna datang ka embun-embunanana wal malaikatu yadribuna rasaha sementara malaikat nenggeulan sirahna di maqami aminan nar maka pentungan tina seuneu deuk kumaha teh ceurik da Ali wa ra'aitu imra'atan wajhuha wajhu khinzir wa badanuha badanu himar aya awewe deui aneh ari beungeutna ieu beungeut babi aya awakna awak himar deuk kumaha teh carikna terakhir wa ra'aitu imra'atan ala suratil kalbi awewe rupana kos anjing bae kos anjing kumaha teh carikna Ali taqamat Fatimatu Siti Fatimah nangtung kemudian Siti Fatimah teh naros ka Kangjeng Rasul ma amaluna dupi amal naon eta awewe sehingga yu'adzabna bi'adzabin syadid disiksa anu pohara jasa ya Rasulullah saur Kangjeng Rasulullah amal mu'allaqatu bi syariha fa innaha kanat la tughatti sya'raha minar rijal awewe anu digantung buukna kemudian dihandapna digarang make seuneu ieu otakna embun-embunana ngagolak seuneu eta adalah umat simkuring awewe anu buuk narurundayan di hareupeun salaki di hareupeun lalaki mana bae nu lain mahram
pan kuari deuleu di itu dihareup isuk-isuk jam 7 pan kolot ge kararieu wae neuleukeun itu mah buk dah mantep tuh weh mantep jasa itu mah putih deui urang mana itu wah Lampung gede adat ieu mah ye ari itu ngarundai itu hideung Brebes coba bayangkan ku Kangjeng Nabi geus kadele wala qadra'a min ayati rabbal qadra'a min ayati rabbihil kubra masyaallah ari eta nu digantung lisana ya Rasulullah wa amal mu'allaqatu bilisaniha anapon cak Kangjeng Rasul awewe anu digantung lisana kemudian lak-lakana dicician ku cai panas fa innaha kanat tu'zi zaujaha eta mah awewe anu sok nganyerikeun lisana ka salakina asal salakina tas ngariung bae haju bae tas di mana penting-penting kalau loyogan malulu batur ge bali sapira mau berkat doang kokoprak beak 12 mau dibejakeun aya jelemana di dieu coba eta awewe nu kos kitu cilaka 12 asal boga duit diusapan salaki asal teu boga duit balik ka ditu gedean kanjut bae ngojek ku ngojek na teu meunang duit bae mabur cek salaki hek bae mun sugih aing nyandung ye sabenerna mah ngancamna kana nyandung ieu ge nu ngaharewas panitia masjid geus etilu ye kiai kawinkeun atuh emang urang nu di imah galak ya Allah cilaka ya si gade ayata anu digantung susuna wa amal mu'allaqatu ala sadiha anapun awewe anu digantung susuna fa innaha kanat tu'zi farasa zawjiha eta mah di mana-mana salakina eueuh nyana siapeun didayung ku tatanggana mempersilahkan kanu sejen bahkan masang tarifnya masang tarif tukang ojek cukup 10.000 utang supir angkot 15.000 ya Allah tukang kenteng 50.000 Kiai emang aya di Cilongok aya kula nyaho jasa nu pasang tarif itu nyaho emang Kiai pernah ditawaran aing sia dulu bajasa di dieu tah di Kebon Kalapa Masya Allah pohara jasa itu Pak Kapolsek sering ngider maksudnya neangan kana ge geus teu pareres ya lah ulah sok bos sombong atuh pan di deuleu di ditu yang subur geja kos kitu atuh silut pike pan kos kitu atuh meureun nu dariuk dieu ge asana atuh lah yang teu kanyahoan we is mudah-mudahan udah diuk dieu teu amin ya rabbal ngan hayang doang kakarak endek doang mudah-mudahan ulah jadi lamun kukula dibukakeun bukuna di Pemda lillahi ta'ala nya sedengkeun Kangjeng Nabi Musa jeung sahabat-sahabatna yane kaum Bani Israil na diinstruksikeun tindak asup ka negeri eta di mana eta negeri teh yakni kitu Palestina terus datang ke Syam Syria dicek heula ku kaumna 12 qabilah kaum Kangjeng Nabi Musa ngecek ternyata anu 10 memundur lantaran neuleu lawan anu luar biasa geledek jeung jarangkung ngabejakeun ka kaum-kaumna teu sanggup kami kudu berangkat asup ka negeri eta lantaran urang kadinya tapi nu dipumping nu dipingping ku Yusha bin Nun kikali
Nyamanya nama tengah bejaan ka kaum nangan sakadar bebeja ka Kangjeng Nabi Musa alaihis bejanya naga Kangjeng Nabi Musa kaum tegalode makangjeng kumaha ulah nala gedena Kangjeng Nabi Musa pokokna mah orang berangkat lawan sebab instruksi Allah moal pati-pati urang diinstruksikan ku Gusti Allah lamun memang ieu urang bakal cilaka moal kajen kuku kajen teh jarangkung gede pasti ieu tanagana mah lembek kitu cak Kanjeng Nabi Musa moal pati-pati urang diinstruksikeun asup ka dinya kita ngalawan jelema-jelema nu aya di dinya kecuali eta jelema teh moal henteu cak Gusti Allah eta teh sangkilang jangkung sangkilang gede ge naonan pasti eleh urang bener oge cak eta Kangjeng cak Yusan mantap nyana mah geus teu ngabejaan ka kaumna tanya ku kaumna Yusa kumaha eta sanggeus dicek di ditu di Palestina jelema-jelemana kumaha eueuhna naonan menang urang kajen ku kumaha ge kami mah deuk nurut kumaha cek pimpinan bae tah nu 10 golongan mah mayoritasna nu lobakna luar biasa ngomongna ka masyarakatna ka kaumna ya urang datang ka ditu teh ngan ngadon disintrekan doang ge pae bayangkeun ku sia kumaraneh kabeh aing bae cicing di hadapan ceulina eta tiis jadi ceulina bae ge eta bisa pake nyiuhan luar biasa paneta ceuli bisa pake nyiuhan ku sia bayangkeun tah gede jasa ulah nyaritakeun gede ceulina bae heula ceuli aju aing cicing pajar tangkal kayu horenganan eta amparan sakitu empukna horenganan kanyut bayangkeun coba ku sia ya Allah ya Rabbi mun teh nyaho mah mun nyaho mah mun teu aya nu ngarokok haju nyecelek mah kadinya hatu aing terus bae ngeunaheun ngan nyecelek kaju kagulung ajar kiamat ku aing teh cak anu bohongna eta mah ku gede-gedena teh kos kitu masyaallah luar biasa tah eta kaum teh harita atuh arembungan milu cenah lain lawanan urang atuh tambah kos kitu makana lain lawanan tambah atuh kos kitu mah sieun atuh urang tah eta teh Allah mah ndek nyieun kamonesan teh model kos kitu jelema biasa titah ngalawan jelema jangkung gede tapi ieu perintah Allah urang nu laletik titah salat sapoe sapenting 5 waktu ai baheula nu galaladengan sawaktu doang baheula mah pan jelema teh 2 kali lipat urang ye jalangkungna teh 2 kali lipat urang lamun urang 1,5 meter nu baraheula mah 3 meter tapi salatna ngan sakali doang aya nu magrib doang aya nu isya doang aya nu subuh hungkul urang mah laletik tapi 5 waktu pan pohara lumantar haju loba nu qoid ge ieu tekararuateun salat tapi kan dirasakeun ku urang makin salat makin ngeunah malah tambah jeung rawatibna qobliyah jeung badiahna malah mah hayang keneh salat tambah salat duha malah hayang keneh tahajud mantap keloba nu geus tarangna harideung dipantau-pantaukeun ieu teh Quran ku ngeunah-ngeunah ieu salat dinaheun masyaallah eta kos kitu Gusti Allah teh nyieun kitu kamonesan seperti eta. Nah, ieu umat Kangjeng Nabi Musa nu 10 ngomongna ka dari qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abada. Wahai Musa cek kaumna nu 10 golongan innalana duhulaha kami kabehan moal asup ka eta ardal muqaddasa abadan datang ka iraha ge moal bae kami mah madamu fiha salila jelema-jelema nu jarangkung gede teh aya di kota eta di negeri eta kami moal dae ka ditu datang ka iraha ge moal bae kuari mah ulah hese-hese Musa ari mana deuk baksakeun mah ka ditu cak kaumna ieu fadhab anta wa rabbuka maneh bae berangkat ka ditu duaan jeung pangeran perangan habek eta ngomong teu kira-kira Pak eta ngomong nyungkun pohara jasa Musa ai maksa-maksa teh mah tadab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qaidun
maneh bae Musa berangkat ka ditu jeung nu nita ka maneh pangeran los perang duaan ka ditu indah hauna qaidun kami madeg di dieu bae moal perang gideg Kangjeng Nabi Musa Masya Allah ieu si kaum ku pohara-pohara Kangjeng Nabi Musa di dunia langsung prihatin hatena kurang kumaha memehna geus dibere nikmat nu sakitu luar biasana diberi nikmat kamonesan ti Gusti Allah anu luar biasa jajaba kuari teh diberi awak anu sakitu poharana gararagahna jangkungna gedena sedang aya diinstruksikeun titah perang moal semata-mata dititah ku Gusti Allah lamun moal pimenangeun tapi geuninganan geus kapiheulaan ku perjerih geus kapiheulaan ku borangan sieun tadi dinya Kangjeng Nabi Musa prihatin komo meureun mun teu dibere nikmat ieu mah meureunat embung jasa ngahareupan perintah Allah teh urang kuari titah ngazakat sote kapan dibere nikmat ku Gusti Allah lancar usaha tu mantak naon cak Allah ku aing pan sia geus dibere nikmat dimimitina ge dibere lancar usaha sia ta kuari mah geus aya sani soban kaluarkeun eta ta eta make teu daekeun keneh bae komo meureun mun teu dibere cacakan dibere nikmat embungeun keneh bae tekos kitu teh kuari diberi nikmat maneh teh ieu teh munggah haji mangan saukur 30 juta 35 juta 40 juta hayang plus mah mungkin 70 juta tah eta teh maneh pan diberi nikmat sabaraha taun ku aing sakali bae sia munggah haji tapi teu daek keneh bae buang ka warah itu eta teh insya Yahudian wa insya Yahudian au Nasranian payamut jelema diberi nikmat tapi teu daekeun ka Mekah keneh bae padahal geus disop awas paeh lamun teu jadi Yahudi jadi Nasrani eta pan ancaman ti Gusti Allah dibere nikmat heula ku Gusti Allah teh ya Allah kuari urang dibere nikmat teh geus teu kahitung nikmat wa itaudu nikmatallahi la tuhsuha dibere sehat dibere boga mobil dibere boga motor pamajikan geus sehat malah marencana dek nyandung di jeung urang Lampung mun teu kanyahoan kuno kolot mah eta teh apa nikmat tah mantak naon gunakeun urang pake ibadah ngaji keur teu ngabesan mah heula ngaji juk gitu pake ibadah salat di lembur urang ja urang atukeun ku Gusti dibere rada alhamdulillah jelema fakir miskin anu rada kasulitan bantuan nikmat ti Gusti Allah gunakeun ku urang Masya Allah eta Allah teh neuleukeun ka urang gerak urang teh pan dideuleukeun ku Gusti Allah lain dideuleukeun jak memang gerak urang ge nanggerakkeun Gusti Allah dibere nikmat teh lah kaum Kangjeng Nabi Musa ibrak ngomongna kos kitu Musa muncak ngomong urang mah kami mah moal ka mana moal nurut ka maneh kajen teh dititahan kami mah teh hayang ai hayang teh mah tu sia bae ka jeung pangeran los kali itu perang duaan kami mah inah hauna kok idu deui di wae abang cak Kangjeng Nabi Musa eta ngomong lamun dicikupakeun kos kitu tah ngomong cikup ya Allah ya Allah kepada Kangjeng Nabi Musa qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi ngadua Kangjeng Nabi Musa qala Kangjeng Nabi Musa rabbi pangeran abdi inni la amliku illa nafsi abdi masanya nabi tengah milik naon kecuali awak abdi wa illa akhi jeung keluar kecuali dulur abdi Nabi Harun wala amliku gairahu tengah milik kasalian abdi jeung Nabi Harun abdi mangan saukur abdi bae jeung dulur abdi jagening kaum abdi mah teu daekeun ngadukung kana perjuangan nu diperintahkeun ku Gusti tidinya ngotot Kangjeng Nabi Musa fa ajbarahum ala taat maksa ka kaumna yakni ka Bani Israil supaya taat dulur ieu mah lain sambarangan parentah Allah ieu moal kumaha hayu urang perang ka ditu ulah deuleu gede jeung jangkungna ulah deuleu jauhna pokona mah ieu mah instruksi ti pangeran kayak aya hikmahna yuk urang ka ditu tetep bae embong cak kaumna inna hauna qa'idun kami mah deuk di dieu bae os maneh Musa ka ditu jeung dulur maneh perang duaan apa ka ditu kayak aya kabarna ka dieu nah, ngalecehkeun jasa tentang kaum kos itu ngalecehkeun jasa Masya Allah kos di lembur urang nongtrong dulur ngararaji hayu
urang mumpung hirup keneh mumpung dibere umur urang ngararaji cak kaum-kaumna teh Allah sia bae ngaji jeung tongtrong leg habak ta tongtrong sarua jeung kitu ngan teu ngomong doang teh urang lembur teh ngomongna karari itu teh ngajebian ta eta teh kos kitu teh ulah kukumaha tenang ngadoa Kangjeng Nabi Musa sakumaha tadi maksa ka kaum kang Bani Israil supaya nuturkeun supaya taat kana perintah Allah tetep bae kaumna babagi maneh-maneh kami maneh-maneh kami cek kaumna Musa kami lain teu nurut kapan kamari mah kami ge nurut ngan ai kieu-kieu teuing mah ti merangan jelema nu jangkung gede ke heula atuh Musa los anjeun bae ka ditu Kangjeng Nabi Musa eleh deet ngadoa ka Gusti Allah fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin Gusti jageus dipaksa ku abdi geus diajakan maksimal ku abdi ku cara kumaha bae geus didongkrak ku abdi ku dalil-dalil ku cara-cara abdi tetep bae teu daekeun abdi mah mah menta kieu bae Gusti la fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin Gusti misahkeun bae Gusti pisahkeun bainana antara kaula wa bainal qaumil fasikin jeung antara kaum-kaum nu fasik coba hayang nyaho tah nu parasek teh kumaha ieu Kangjeng Nabi Musa ngadoaki kapan diancam ku Gusti Allah pan maneh mah tugasna ngajak tapi pan ieu haju ngadoaki kituan Musa ngan diijabah geus teu kuat-kuat teuing mah ngan eta aduh make jeung hayang fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin gas ayeuna mah pisahkeun bae Gusti abdi jeung kaum abdi fasikin geus ka ditu pan Kangjeng Nabi urang mah teu pernah ngomong geus kitu teu pernah ngadoa kos kitu Kangjeng Nabi urang mah diciduhan Kangjeng Nabi urang mah geus kaluar ti dinya kakarak diusap unggal deuk salat subuh diciduhan tenang we Kangjeng Nabi ke diusap unggal deuk salat diciduhan hiji waktu nu nyiduhan Kangjeng Nabi panculak keur ka mana ieu nu nyiduhan teh ke muriang apa naon cek cenah teh inu nyiduhan eueuh manta salat subuh teh tuh haju bae panjana teh neangan Kangjeng Nabi Muhammad teh neangan nu nyiduhan teh ka mana barang utara gering muriang bener kula biasa diciduhan istiqomah sa Kangjeng Nabi teh ye haju eueuh ka mana ieu kula cenah muriang hampura Muhammad poe ieu mah teu bisa nyiduhan cek cenah teh kula cenah nina ngasana sa Kangjeng Nabi teh be Muhammad diciduhan bae maneh maneh teu naon geus lah walau mah kualima kulantaran diciduhan maneh teu ngalawan kula deuk asup Islam kualima asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh deuk kumaha deui Kangjeng Nabi teu pernah lamun urang keur liwat aya nu nyiduhan goblok beureun sia aing teh nyaho urang bojong tolol meureun sia aing eleh turunan aing di bojong loba kene goblok geus kakarawat bae can gelut cadaon huntu geus umplak kakarawat eta kos kitu urang teu leuleuy urang mah teu deudeuh urang mah pugu eta teh sabenerna mah teu nyahoeun pan nyiduhan komumun nyahoeun di Banjar pondok 2 tingkat satingkat 2 tingkat isuk-isuk teh pondok Kararopi bae kitu tah urut peuting teh kopi pan aya keneh di dinya atawa urut kopi peuting teh diucek ku cai panas urutna dek dipicen ka jandela pas kiai liwat ka dinya kenapa kiai ka dieu eta kiai sugan tangga sugana henteu kukurung we ka dieu kitu tah Masya Allah nyaho-nyaho teh itu nu liwat kena kopi kusanya kusia saha itu si jelema di dieu horeng kiai atuh lamun urang bojong jadi kiai na goblok aing kiai ye kudu disimbreh ku kopi aing goblok sia diancam sia ku aing murid pantungtuna mah teu beres eta kos cara aya hiji pondok pesantren santrina aya meureun 20 mah di santrina teh sok ngalaan nangkang ora disayurkan ku santri gitu papan tolol sia ka dieu deuk kaji apa deuk kalaan nangka aing hah deuk kalaan nangka aing bersih jadi pamalingan kawe meureun teh bubar sia ka awas sia ngalaan nangka aing tolol mereh henteu naon henteu bubar santri bubar eueuh santrian Masya Allah
ayah Banjar mapan eta lain kos gitu tangkal kalapa kunyana geus dihalalkeun besi ayah santri urang mana bae jeung saha bae haju ngalak ka kalapa ayah teu bebe jadi halal eta pohara jadi kiai teh mantak atuh geus dihalalkeun kitu tuh santri sadaek da tuh ngan teu dituar doang tangkalna Masya Allah tak eta kiai tuturkeun mah kos kitu mantak kula inget bae mantes pesantren di Garut ya dek pesantren ka mana ulah sakal marung ka ditu bae ka Banjar bae ih hayang ka anu hayang ka ulang geus kadinya bae teu nyaho sasakalana teu nyaho sejarahna kadinya bae pesantrenna kadinya datang kadinya pan karolot kiaina karolot ngaji bada Isa teh diajengan kakak almarhum Batul Muin jilid 2 bismillahirrahmanirrahim santri mayak hes kabeh ban kula mah anyar ji cukup ini berjamaah hes mereka aya ta nu saurang teh nu saurang atuh geus kitu ngaranna ge santri harare SKB ieu atuh mangsi di ka dieu-dieun tah dikaleungeun-leungeunkeun coelan masih kula nanaon atuh budak mangsi dikaleungeun-leungeunkeun bener bae geus bangsa saparapat jam udang cek kieu teh udang pannya kadari karena banget kabeh atuh hari deung kabeh geus ara rondo aja tetep budak oh maksudna berarti eta nek nyalahkeun saja bae nek jalakeun saja mun hideung jak kunyana keneh mun kitu mah ku urang jak jan ku jak kunyana eta kos kitu teh kiaina kolot bebeja meunang 2 bulan teh bah lari pindah bae jak kiaina geus kolot tilok nyurah kieu kadang didinya bae didinya bae ulah pindah ulah aya yang boga surahan ulah geus didinya bae kata kolot teh geus nyaho daripada boga surah macem-macem tapi turunan kiai na nanaonan ieu mah turunan wali ka ditu tak Masya Allah ayah Banjar teh putra Mama Ilyas teh anu pernah kieu keur jamiahan teng oh ruh Mama Sobari naik ka luhur maot Mama Sobari kita kadeuleuan roh kadeuleuan kunyana mah pan urang mah atuh boro-boro roh orai gitu kadeuleuan roh kadeuleuan oh roh naik ka langit maot Mama Sobari ya Allah ya Rabbi roh kadeuleuan eta kunya Mama Sobari teh murid Mama Khalil Mama Khalil Bangkalan teh jadi deket jasa nasab ilmuna ka para wali paingan titeh didinya bae orang kos gitu ayah mata tanggal kalapa nu ieu kabeh beusi ku santri diaralaan halal caknya teu kudu bebe jadi bahkan loba empangna pan nya lauk emas geledek beusi aya santri nu ngaralauk halal keneh we atuh santri be akal we ku santri unggal poe ngalahan lauk guru nanti dijualan doang ka lauk eta gua ku soleh nah ieu mah kakarek ngalagori bae goblok sia kadieu sia ada gaji amil pada kalahan gori pamalingan sia balik sia atuh balik kabeh santri ngan 15 balik kabeh eta geus kitu jadi leuleuina pohara madak Imam Abi Yazidil Bustami ditanya ku muridna mama abdi mah rek naros bae saumur hirup ieu nu paling bungah naon 2 cek nya saumur hirup ku nu paling bungah 2 naon kahiji cenah kula eta keur di masjid datang aya nu nampiling we jebret ngeunaheun cak nu nanya sia nampiling eta nikmat jasa cak jana teh ngeunaheun jasa masyaallah nomor kedua kula keur cicing di sisi aya nu nyiduhan blok ka dieu kabeget asana nikmat 2 saumur hirup nu nikmat teh eta sebab didinyalah kula diangkat jadi wali naik derajat teh ketika ditampiling ceger oh iya gerak Allah langsung naik derajat begitu kula sakali deui keur geus manteng ibadah ka Gusti aya nujuduhan juplok bae kula sadar ieu teh gerak Allah langsung bae naik jadi kutublek etalah kanikmatan kula urang mah teu nyaho maknana sih di ciduhan teh atuh nu nyaho nu kadeuleuna atuh silat besi Cibande geus kieu-kieu emang aing geus kebal teu ngalegel jelema
teh nyaho mana lamun nyaho mana nama urang keur dimuriang teh keur diangkat derajat tinggal narimana sadar apa teu sadar ditampiling teh gerak Allah teh urang teh tinggal narimana bae kumaha mun narimana sadar sasadar-sadarna ieu teh moal semata-mata ditampiling lamun teu digerakkeun ku Allah naik derajat urang lamun urang hajo nyileuk tolol meureun sia turun derajat urang mun urang geus diangkat jadi wali turun mun encan jadi wali mah merosot tamah atuh mantap ieu jadi kiai teh nu hesena teh lain maca kitab lain maca kitab mah gampang nu hesena teh tak ketika masyarakat ngomongkeun ka urang teh kiai kos kitu dituturkeun ulah kiai ondo tah mah tah eta teh narimana urang alhamdulillah meureun manan kitu ge eta teh nang gerak Allah aing teh teu bagus ber naik derajat urang tek tek naik ulah aja awas yang ngomong deui teluh siapa ilmu etana nu hese mah ilmu maca kitab maca kabeh gebara bisa tah ketika di lembur teh aya nu ngahina teng kumaha sikap urang ka mana ieu loyogna batin urang masyaallah sedengkeun kabeh jelema dek negakeun agama Allah moal tangkap teh dicoba ku Gusti Allah SD bae ge dicoba dek naik kelas atuh komo ieu pisolihinin piwalieun coba ku Gusti Allah lamun bisa ngulinkeun batina sadar sasadar-sadarna narima naon keputusan ti Gusti Allah urang ai ngadoa mah bisa bae narima teh kitu dan kitu ngaranna ba'dal qada kitu narima ba'dal qada ngeunaheun jasa ta doa ti Kangjeng Nabi teh supaya bisa narima sabada diputus ku Gusti Allah ulah ngarasula eta ngadoa mah ngeunaheun jasa teh tapi ketika praktekna coba tah ketika dikodokeun ku Gusti Allah gering dikodokeun ku Gusti Allah loba nu ngomongkeun dikodokeun ku Gusti Allah teh aya nu nyatruan kumaha sikap urang tek eta nu hesekna deuk naik pangkat teh kos kitu ieu Kanjeng Nabi Musa ngadoa fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin Gusti geus jawarapan Kanjeng Nabi Musa mah mantap doa lagi kos kieu atuh dah Kanjeng Nabi Musa mah terkenal jasa jadi lantaran boga lawan Firaun jadinya nama luar biasa ieu nya Kanjeng Nabi nya Rasulnya jadi jawara ieu na ge teu kecekel kuduan nya gede sebab lawanna Firaun Pak mantap ngomong lagi capetan Kanjeng Nabi Musa mah jelema tangkas gagah sebab disesuaikan jeung lawan Kanjeng Nabi urang mah leuleuy nyaahan deudehan asihan boro-boro kanu bager kanu teu bager ge boro-boro kanu nurut kanu teu nurut ge masih keneh didoakeun keneh bae masyaallah alhamdulillah urang boga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu di mana engke hudang teh lain mikiran sorangan umat kula mana hudang ti kuburan teh nya mah henteu mikiran sorangan nabi-nabi nu sajen mah kumaha aing nya mah hudang lain ummati mana umat kula nu pangeulana ditanyakeun ku nyana ayeuna Jibril cek mana Jibril malaikat Jibril aya datang ka dinya aya naon cak Kanjeng Nabi Abu Bakar mana Sayyidina Abu Bakar Umar mana Utsman mana Ali mana tah ditanyakeun maksudna deuk naon ieu umat geura tulungan hayu geura kabeh tah eta mikiran umat pan pohara jasa mata rugi lamun kuari teu loba maca sholawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rugi jasa lantaran teu kadeureus sinarna lamun urang sering maca sholawat mah kadeuleut tuh urang Cikupat tuh sering maca sholawat tuh ngan budak teu bagus jeung maca sholawatna ya kunaon hayang naik pangkat kadeulean ku Kanjeng Nabi ya Allah mata kieu ngadoana pohara Kanjeng Nabi Musa lantaran jawara aju boga lawan Firaun menang jeung Firaun teh ieu kaumna kuari buang kawara teu nurut kana instruksi ti Gusti Allah nu disampaikeun ku Kanjeng Nabi Musa alaihi salam tah geus bangkawara jasa eta pan ngomong wah tah geus kieu bae babai cak kaomna atuh ayeuna mah lah cak kaomna ieu idab anta anjeun bae Musa warab buka jeung pangeran anjeun ka ditu pakotilah hauna inna hauna qain perang maneh duaan kami mah deuk cicing bae di dieu pan eta ngomong lain lalagaan nyungkun anu pohara jasa ngajebian anu pohara jasa sia ka ditu mantak Kanjeng Nabi Musa setelah maksa supaya taat tetep bae taat ngadoa fafrok
bainana wa bainal qaumil fasikin. Gusti, pisahkeun antara abdi jeung kaum buang kawar para rasek. Pisahkeun. Hayang nyaho coba tungtungna. Beakan amat Musa cek Gusti Allah tengah doa. Ai geus eta nurut Musa. Beakan abah. Ya. Tapi ku Allah diijabah. Qala fa inna muharramatun alaihim 40 sanatan yatihuna fil ard. Fa innaha cek Gusti Allah qala ta'ala lahu ngajawaban doa Kangjeng Nabi Musa fa innaha sanyana Abdul Muqaddasah yakni Palestina Syria terus ka ditu muharramatun alaihim diharamkeun ka Bani Israil nu bangkawarah ka pasikin kudu arah asupnya na kadinya moal bisa asup antepkeun bae 40 sanatan 40 tahun nya moal bisa asup kadinya antepkeun Musa 40 tahun yatihuna yata'ayyar bakal dibere bingung bae kaditu moal bisa balik ke moal bisa muncak urang mah yatihuna teh kasarung cek bahasa wetan mah di urang mah kasarung teh artina kata limbang kadinya deui tah ieu kos potongan bapak kata limbang kadinya deui kana kolot deui kata limbang ngaranna eta mun nyaho kata limbang eta kasarung cek bahasa priangan mah kasarung kata limbang bingung kadinya deui liwat kadinya deui ta eta teh bakalna kos kitu dalekeun Musa lantaran maneh geus ngadoa fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin ku kaula eta kaum buang kawarah teh bakal dibere kasarung kata limbang balik moal bisa kaditu moal bisa 40 tahun kata limbang 40 tahun Abu Nawas pas perapatan kata limbang kumaha Abu Nawas tenang aya kene cara kumaha carana panon lain kumaha tuh carana make hitung-hitungan lain kumaha porosotkeun calana sia pam pelersian nu gede mana Abu Nawas mah aya deui bae pam tah nu gede mun kakaler berarti urang kakaler nu bener ya bener aing mah porosotkeun nah ieu gedean dua kakaler yuk cak nyana teh ieu hitung-hitungan di mana ieu kos kieu lain Abu Nawas atau kasir mantap kurangnya gitu lamun set kayak kasarung atau kata limbang cekel peler mana ya nu rada gede ai pas kabeneran urang nyekel nu babaturan burut iya nu gede mah ya Allah aya beda Abu Nawas dah ieu fa innaha muharramatun alaihim 40 sanah yatihuna fil ard bakal bingung nyana bakal kasarung nyana dirinya kata limbang bolak-balik dirinya bae eta teh kira-kira kata limbang na teh adalah 40 sanah 40 tahun bener bae eta cek Gusti Allah fala ta'sa 'alal qaumil fasikin Musa fala ta'sa ulah putus asa anjeun ulah prihatin anjeun terhadap kaum-kaum anu parasek geus ulah dipikiran maneh ibadah ka kaula ajak umat anu nurut jelema-jelema anu teu nurut ka anjeun nu pasek fala ta'sa ulah dipikiran atakeun konsep ieu urang ge kitu ajakan masyarakat sekali dua kali hayu sing leuleuy ajakan geus bener-bener buang kawarah kita ulah main bae kita ulah ngadu kotok bae malah mah kiai na ge dititang adu kotok deui ayo kiai ka dieu hayang nyaho ieu paleh heula ieu kolong hayang naon paleh mah di kieu ge diseket-seket heula ayo paleh heula kiai na dititang pan eta bangkawarah jasa kiai teh ditang adu kotok ditungtung mun teu awas digolok ieu sia tadi hiji tempat mah pan kos kitu eta tinggal kiai bae atuh kebal-kebal haju kiai na ge resepan teh ieu keur carita dakwah nah ieu konsep fala ta'sa 'alal qaumil fasikin ulah bingung ku sebab kaum fasik ulah putus asa ku sebab kaum anu fasik maneh bae yuk menuju ka Gusti Allah nuturkeun aja nu teu nuturkeun urang kos ngabangun masjid teh engke ge aya bae nu kernak-kernik ngomong nu teu pararuguh di lembur teh ngabangun mushola kitu keneh encan kabadanan mah komo taeta teh ulah didengikeun jelema hiji ulah geus kajen fala ta'sa 'alal qaumil fasikin nu hiji pasek antepkeun
urang terus bae kegenyana ku galedeg gege. Artina maknana engke makna kos ku galedeg kumaha alum. Engke ge antepkeun bae geus. Urang-urang bae ngabangun jadi titah ku Allah ieu. Sakawasana, samampuna ke jelema nu nantangan, nu ngomong macem-macem teh deuleukeun. Sebab hakikatna mah lain ka kiai, berarti nyana anti ka Gusti Allah. Asal geus anti ka Gusti Allah, nentang ka Gusti Allah tinggal dideuleukeun bae, tinggal dideuleukeun tah. Ieu fala tasalal qaumil fasik. Fasik berarti nyana teu ngadukung kana siar-siar agama Allah. Antepkeun, deuleukeun, coba hayang nyaho tungtungna. Tungtungna mah pararah ieu kabeh. Atuh pararah ngana pae nu ngabangun ge pahieu. Ngan ke di akhirat da bakal kadeuleu jeung ka tempat. Tah ieu keur leuleutikannana belah dieuna nyeun pondok pesantren. Pondok pesantren teh kadeuleuna mah kos didukung bae. Tungtungna mah mitohana bae ngalawan. Mitoh acak mitohana dek yang pondok mah di dieu bae ye, ceng di dieu ye. Geus di dieu ye. Geus alhamdulillah tanah abah masalah aja. Sia teh atuh pan salaki anak abah. Geus ane teh anak abah. Sia anak abah geus di dieu tah. Geus ngariung diajak sakali doang teu kaajak ka mitoha. Diusir bae kitu keinginan teh ieu. Tolol teh budak. Di dinya giliran kuari bae aing teh diajak padahal ngariung teh diajak sakali mitohana eta. Masya Allah ngajang hilek bae. Ngajang hilek bae ieu kunaon abah orangan teh diajak ngariung. Pada teh aya tadi lembur tah mitoha teh diajak ngariung bae ngajang hilek. Tah eta kos kitu Masya Allah dibere berkat ya dipicen berkat. Berikutnya teh aya abah teh diajak dibere berkat da bae dibalakeun ka imahna buang berkat jang mau ka sia tah loh jang sia. Eta ngajang hilekna luar biasa. Diusir tung. Sia rek ke pesantren mah loh bari kitu. Tah eta teh mitoha bae kos kitu. Masya Allah aya nu jeung kolot sorangan. Dibiayan dipasantrenkeun ku kolotna, dipale-pale ku kolotna, dikawinkeun ku kolotna, dipernahkeun nyeun pondok ku kolotna. Kuari geus aya nu ngaji kitu boga santri aya lah 10 20 mah. Eta kolotna gajang hilek bae teu resepeun ka anak parkeur ieu mah santri geunang saha. Nah kata eta teh ka kawasan Allah mah kos itu kolot geus teu ieu besan menyeun pasantren mah geus kitu teu ngahormat saeutik doang tah eta kos kitu. Ieu pagawean syiar agama Allah teh kos kitu. Hese jasa ka endek maju teh. Tah konsep fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Geus ulah ditolerir jelema-jelema fasik mantap urang-urang bae coba ge make konsep ieu insyaallah nurutan konsep Kangjeng Nabi Musa alaihi langsung ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Gas, kalimat tenang Musa, fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Bener bae. Eta begitu Kangjeng Nabi Musa menang jawaban, diantep ku Kangjeng Nabi Musa eta kaumna di dinya tadi jurang ti kebingungan kasarung urang ka mana dek balik ye cak nya yuk urang baralik. Hayo orang balik Kangjeng Nabi Musa jeung Kangjeng Nabi Harumna kemudian nya nama atuh cicing bae duaan ngajauhan ti kaum eta berangkat ningali daerah Ardul Muqaddasah. Ieu kaum teh ayo orang balik berangkat balik ka dieu ya berangkat mimiti ba'da magrib kunaon subuh aya di dinya deui. Cing pan urang aya di dieu deui. Salah ya ganti pemimpin sia ka mana ieu balik urang ka ditu tuh ka arahna ka ditu ih jalan ka ditu kajen kukungna ya berangkat tas subuh magrib aya di dinya deui kitu bae 40 tahun coba eta kakawasaan Gusti Allah mah endek nyarungkeun jelema endek ngabingungkeun jelema endek ngitu ngabalingerkeun jelema. Eta teh kapan daerah anu biasa sabenerna mah yeuh ka dieu balik mah cek saurang teh berangkat hayu tuturkeun sedengkeun jelemana 600.000 sitamiati alpin berangkat hayu berangkat kabeh 600.000 wah ieu jalan nu bener mah oh bener cenah ieu ka dieu ieu kunaon tuh berangkat isuk-isuk magrib aya di dinya deui ieu urang balik deui ka dieu sia si gara-garana ini itu teh aturan mah bengkol kakak tuh kurang kakek aja ya ayo balik lagi iya bener mah barang ayo
berangkat geus atuh jadi pamimpin asal berangkat isuk-isuk maghrib kan ka deui ieu urang pekan di dieu bae urang eta 40 tahun eta kikituan 40 tahun Masya Allah nayalah yatihuna fil ardi bingung nyana dirinya 40 tahun terus-terusan di mana berangkat isuk-isuk sore aya didinya di berangkat sore isuk-isuk aya didinya hatan qorodo marah-marah teu kararuat atuh paeh mulai di setahun geus aya nu paeh 1 2 3 4 datang ka 20 tahun para raeh teu kuat tapi tetep nyana berusaha deu kaluar tidinya unggal paeh berangkat bae balik maksudna ke kadinya deui ke paeh aya ke berangkat ti ka dieu meureun balik beuyeuh ka dieu breng ke ka ditu sore mah aya di dinya deui nu paeh deui genep ratus ribu teh ya hatan qorodu kulhum para raeh kabehan illa man lam yablugil isrid kecuali jelema nu can nepi kana umur 20 tahun tanu umur 20 tahun mah ke bawah ta eta mah disalametkeun ku Gusti Allah henteu maot nu maot mah ti 20 tahun ka luhur yang pantes ya aki-aki mah paeh ge atuh 20 tahun ka handap ku Gusti Allah can dimaotan jumlahna 600.000 genep ratus ribu untuk wa mata Harun wa Musa fitih Kangjeng Nabi Musa sareng Kangjeng Nabi Harun maot didinya di jurang tih Kangjeng Nabi Musa maot didinya Kangjeng Nabi Harun ge maot didinya maka jurang tih teh rahmatan lahuma jadi rahmat ka Kangjeng Nabi Musa jeung Kangjeng Nabi Harun wa azaban liulaika jadi siksa pikeun kaum-kaum nu pararase kabeh mah didinya blek pararae kabeh 40 tahun bulak-balik jadi siksa ku Gusti Allah. Masya Allah mantep Kangjeng Nabi Musa mangadoa ka Gusti doana ayyudniyahum minal ardil muqaddasah ramyatan bihajarin Gusti abdi mah mun maot nyuhunkeun bae sabalangan bae ta kadinya tah ka Palestina sabalangan teh memehna lah deukeut berarti mentak diijabah ku Gusti Allah jadinya langsung Kangjeng Nabi Musa dipanggil dongeng dipanggilna nu sakumaha didongengkeun teh jol Kangjeng Nabi ekang malaikat Jibril alaihi salam. Waalaikumsalam. Mananta anak Jibril naon Jibril gade hebat jasa Kangjeng Nabi mah ka Jibril teh tenang we iya instruksi ti Gusti Allah mal kebal deui cenah mah oh masalah naot penting di dia deukeut ka ditu nya ka ardul muqaddasah geus pamitan bae pileuleyan ke paprok deui ke geus bae Kangjeng Nabi Musa di dinya bae saminggu kemudian datang malakal maut diutus ku Gusti Allah. Waalaikumsalam. Ananda ana Israil malakal maut. Nan gede. Tugas kula nyebutnya embung. Jagain ya Allah, kalau embung mah kapaeh gitu. Ieu cakang malakal maut kiamat sih cenah. Serius ieu mah kula mah tugas embung. Jagain itu embung mah kapaeh gitu. Sanggeuk aing paeh. Malakal maut ikula mah tugas tugas bejakeun ka ditu embung mah ka kitu laporkeun nu ngaran Musa moal wakayang pae bejakeun malakal maut aing kumaha bebejana ka ditu aing mesti carekan cenah ku Allah ieu ngadoa Kangjeng eta malakal maut Gusti hamba Gusti ngaran Musa teh nabi Gusti rasul Gusti diinstruksikan maot pae embungeun ja kudu kumaha kula mah bisi kasalah embungeun kumaha tah Gusti hae embungeun mah bejakeun bae ya dibere umur panjang gitu tendeunkeun dampal leungeunna ka sapi tah eta bulu sapi anu karungkup ku dampal leungeunna eta adalah umur panjang Musa bejakeun sakitu bere umurna
datang deh, waalaikumsalam. Nyambut nyawanya lain, nambahan. Oh nambahan, geus lapor ka Gusti Allah. Jamahan sakumaha cenah? Hayangna sakumaha? Mun setahun 2 tahun mah panjang. Cak Gusti Allah hayang panjang umur eueuh masalah. Dampal leungeun tendeunkeun ka sapi ka nyeplek, tah eta bulu sapi anu karungkuk ku dampal leungeun anjeun eta umur maneh sakitu. Atuh loba meureun mah ribuan tahun. Heeh sakitu. Alamun geus beak mah paeh keneh bae. Jadi paeh-paeh keneh, paeh-paeh keneh, paeh-paeh keneh mah kuari bae. Ke paeh kuari paeh asal menang ridho Allah, Allah geus ridhoeun kan? Ridhoeun. Geus kuari bae. Nu bener ieu beusi ngamuk engke pan. Ngamuk bae. Bener ka Kangjeng Nabi mah moal ngamuk moal. Geus ridho jasa ieu kuari ridho. Pan kamari hayang atuh mah hayang panjang umur bae, heulanan pikiran. Nah, ai panjangna ribuan tahun engke bakal paeh-paeh keneh balik naon kirinya ngising di dinya. Kuari bae. Kuari bae geus di dieu teh ta ieu hayang saromyah minal adil muqaddasah. Sabalangan ka adal muqaddasah. Geus di dieu cukup di dieu deukeut. Berbaring Kangjeng Nabi Musa langsung dicabut nyawa. Cak Kangjeng Nabi Musa jeung geri oreng. Ngomongnya nama keur dicabut nyawa. Ngeri sudah teteh geri cak lagi geri jasa. Aduh masyaallah. Lalaunan atuh. Hari ieu sakieu teh panglalaun. Aya waduh leuwih laun ti kieu cak. Eta lalakon Kangjeng Nabi Musa mah kos kitu teh. Jadi saun tah, masyaallah, yang apa hara ya mah. Oh, cabut Allah Akbar. Amanatnya nak ka kaumna ka Kangjeng Nabi kanu sejen-sejena ka kaum ka Yusa di mana kuring maut didinya kuring kubur. Hampir kitu Nabi makos Kangjeng Nabi urang di mana kuring maut didinya kuring kubur. Mantak mautna di bumi Siti Aisyah didi jadi kubur dan tah Kangjeng Nabi urang ge di tempat maut didinya dikubur. Ieu ge Kangjeng Nabi Musa didinya dikuburna urusan biasa terus salaten dikubur didinya. Nah, maka peti Kangjeng Nabi Musa petina nolol tah sekitar bangsa 20 cm. Baheula mah 20 cm. Eta teh diurugan di zaman Kangjeng Nabi Musa na diurugan. Ngan ku Gusti Allah supaya kanyahoan eta taneuhna asal diurugan eueuh deui luhurna 20 cm jadi katingali bae. Ke diurugan deui ku masyarakat ieu kaon kuburan Kangjeng Nabi Musa di zarahan biasa. Ke kebal sabinggu 2 minggu eueuh deui taneuh tetep petina kadeuleuan bae. Teu bisa teh kadeuleuan sebab ieu mah jawara. Jadi supaya nyata kadeuleuh tapi didongkel mah didongkel dek dikajerokeun teu bisa. Ini tutupan taneuhna nyingrai deh. Coba urang gali kuari mah dikandapkeun teu kadongkel doser potong bae. Datang ka kuari nyana mata ieu jalan set menuju Palestina. Ti disebutna ta eta didinya aya kuburanna sisi jalan jadi urang lamun darah di mobil bae kadeuleuan. Kuburan Kangjeng Nabi Musa teh sisi jalan. Eta nolol kuari sekitar sakieu ta petina. Eta teh terus digali dikandapkeun teu bisa ditutupan kuari nyingrai deui jadi kuari kadeuleuh bae ke lamun urang lamun kuari kukala kali itu ilu ge kuburan itu darah ka Kangjeng Nabi Musa kuburan sisi jalan jadi urang di mobil bae ge katingali tah set cara pasti belah katu katingali tah eta kuburan Kangjeng Nabi Musa gitulah makom Kangjeng Nabi Musa sampai ka ayeuna ge eta ditutupan nyingrai deui digali kana teu bisa doser deuk dipindahkeun deuk dikondisikeun kuburan Kangjeng Nabi Musa ulah di sisi jalan tetep bae teu bisa didinya bae datang ka kuari. Itulah kuburan Kangjeng Nabi Musa alaihi salam beres jelema nu 40 tahun didinya bulat balik ka dinya bae paeh. Kemudian Kangjeng Nabi Musa nak maut termasuk Kangjeng Nabi Harun mah belah kitu ti Kangjeng Nabi Musa sekitar 10 meter kadinya ta eta teh biasa Kangjeng Nabi Harun mah kahandap biasa henteu nyingrai teh naon malah cak sariwayat mah eta teh geus dipindahkeun ka dieu ka Yaman tapi cek riwayat mah henteu aya nu ngaku di Yaman kuburan Kangjeng Nabi Harun
cek si riwayat di Yaman dihijikeun Kangjeng Nabi Daud, Kangjeng Nabi Hud, Kangjeng Nabi Harun di Yaman aya perkuburan para nabi-nabi. Kita adalah di Yaman. Mantak orang Amerika sieun ka Yaman mah. Sebab pernah dideteksi ku Amerika di Yaman teh loba di jero taneuh nu keur jalalikir we. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ieu di jero taneuh we kegilaan we cak urang Amerika nanaonan eta. La ilaha illallah. Sieun teh ya. Negara letik tapi dipakai kasieun. Indonesia mah dipakai kahayang jasa ku Amerika. Nu mantak dicumbu Indonesia mah. Dicumbu ieu teh ieu nu didahar ku urang jeung nu dibawa ke Amerika hampir bagi dua bahkan leuwihan nu dibawa ke Amerika. Ieu teh nu didahar ku bangsa Indonesia jeung nu dibawaan ke Amerika teh lobaan nu dibawaan ka ditu. Nyeri hate urang lamun nyaho mah. Pan bisa kitu atuh nu di luhurna babagi tah asal aman bae tah asal aman tah asal aman bae. Masyaallah mandak makin jadi presiden makin nikmat luar nikmat. Eta kos kitu ti sisi gigirna lah gaji presiden mah sabaraha duit tapi ti sisi gigirna luar biasa. Kitulah keayaan Indonesia dipake ka bongbro jeung dipake ka bita ku subur-suburna Indonesia. Urang lamun hayang nyaho ka jeroan Indonesia mun urang tek jadi menteri nyaho bakal. Oh horeng kieu Indonesia. Ya ai jadi gubernur ge nyaho ngan can berdaya ai lain di lokasina mah tapi lamun di lokasina sarua gubernur oge. Tapi Yaman mah Yaman dipake kasieun lantaran di dijalah perkuburan para nabi, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tapi di Indonesia ge teh tetep dipake kasieun. Sieun di Indonesia ge teh dipake kasieun teh Islam ortodok, Islam salaf. Mentak kuari dimodernkeun supaya rapuh. Lain sistem moderna anu salah sistem modern mah luar biasa hebatna pendidikan jadi maju. Cuman asal geus kos kitu bae rapuh dibeli ku duit asal nu dikaharepkeunana dunya geus bae handap. Nah, kabelah dieuna terus serangan anu luar biasa. Kaharep nama wallahu a'lam kumaha meureun ke agama di Indonesia. Kuari keur meujeuna diacak-acak asa kieu asa kitu teu meunang salah nanya kuari ge. Nah ieu kaharep nama wallahu a'lam bakal kumaha meureun. Tah tidinya wa nubi Yusa badal arba'in sabada 40 tahun diangkat jadi nabi Kangjeng Nabi Yusa alaihi salam. Angkat jadi nabi perintahkeun ku Gusti Allah supaya merangan kaum Jabarin anu jarangkung gede teh. Nah ieu lalakonna Kangjeng Nabi Yusa berangkat jeung kaumna nu dua kabilah teh Yusa bin Nun jeung Kalib ya berangkat bebarengan jeung Israel Bani Israel anu patuh tadi merangan kaum Jabarin. Tidinya taktik perang anu luar biasa. Ternyata begitu di perangan teh bener tanagaan sakitu jangkung gede dage eleh eta ku Kangjeng Nabi Yusa jeung kaumna. Poe eta poe Jumat hari teh lantaran serangan dahsyat luar biasa perang ka magriban. Lamun ieu eureun bahaya can tuntas perang eta mata poe ku Gusti Allah mata poe disetop heula ka malaikat stop eureun heula sajam ulah kasurup eta malaikat nu nyekelan mata poe geus berat sajam tak Gusti Allah kena tuntas heula perang tuntas sajam cek beres eleh kaum Jabarin kakara geus berangkatkeun diberangkatkeun deui. Jadi sejarahna saumur dunia ieu teu pernah panon poe di stop ku Gusti Allah kecuali ke waktu peperangan Nabi Yusa ngalawan kaum Jabarin lantaran kandas waktu kurang sajam eta panon poe di stop sajam. Masya Allah asal alagaan nyetop panon poe kira-kira eta saja mawukibat lahu syamsu sa'atan hatta faraga min qitalihim sehingga selesai perang ngalawan kaum Jabarin. Masya Allah mandak diriwayatkeun Imam Ahmad dina musnada kana hadis inna syamsa lam tuhbas ala basharin. Aya hadis tu diriwayatkeun ku Imam Ahmad bahasana kieu inna syamsa lam tuhbas ala basharin sanjana manusia teu pernah disengker teu pernah ditahan terhadap manusia mana bae illa liusa kecuali pernah ditahan sajam pikeun Kangjeng Nabi Musa layali asara ila Baitul Muqaddas dina peutingan berangkat menuju Baitul Muqaddas.
Ya Allah ya Rabbi, tinggal orang nyaritakeun watlu alaihim naba abnai Adam, urang dongeng putra Kangjeng Nabi Adam alaihis dalam nungaran Habil nungaran Qabil. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana ataul kharasan lan ana sapakai ata kang bangsa kharasan Iran radhiyallahu ta'ala anhu muganilar penuh Allah ta'ala halamahal ya Allah anhu saking apa ya guru ku ngucap ya apa jab ngucapin lapan iza kana khamsun tatkala tinemu apa kang lilima maka bukti apa kang lilima iza akalur riba kana al-khasab wa zalal tatkala marangan ya kaum ing riba maka tinemu apa amblas lan gempa bumi wa idza jara al-hukamu qahatal madar lan tatkala lacut sapa pirang-pirang hakim maka qahatal mataru maka katahan apa udan wa idza zahara az-zina wa 'alanu bihi kana al-maut dan tatkala lahir apa zina lan ngalahirkeun ya kaum bihi kalawan zina kanal mautu maka tinemu apa maut wa kasaru fil nas lan akhiya wa kasura lan akhiya maut ing dalam manusia wa idza muni'atiz zakat halakatil masyah lan tatkala dan cegah apa zakat maka rusak apa ingon-ingon wa idza ta'ada 'ala ahli dhimmah kanatid daulat lan tatkala ngaliwatan batas yasi wong ala ahli dhimmah ing atas ahli dhimmah kanatid daulatu maka tinemu apa kakawasaan ahli dhimmah cek Kiai Atha al-Khrasan radhiyallahu ta'ala jarioskeun kecapan ti Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai fitnah. Idza kana khamsun di mana terjadi nulima bakal bukti nulima. Hiji idza akalur riba di mana kaum loba ngadahar barang riba maka bakal terjadilah ambles bumi jeung gempa-gempa bumi. Kuari mana nu teu riba? Urang kuari dagang nyokot duit di bank make bunga riba. Urang kuari melim kendaraan melalui bank make bunga tetap riba. Deposito urang di bank di arahan ku urang bunga-bunga tai riba. Masalah naon ku ari ribaan urang meuli imah kreditan riba, kendaraan kredit riba. Urang dagang disuplai aya bungaan tetep riba. Ngadagangkeun barang-barang Cina sigana urang teh dagang mulus padahal mah urang keur gupak dina riba. Urang tani kemudian urang meuli pupukna pupuk ti nagara riba. Urang ayeuna mah meuli bayatu tai kotok di pabrik barang najis ku urang dibeli riba. Mana nun teu riba kuari. Ti mimiti imah kendaraan pakaian datang ka dahareun hampir riba 100%. Kuari mana anu ribaan coba naon nu ribaan. Mun Kangjeng Nabi nyaritakeun di akhir zaman ke bakal kabeh ti mimiti kendaraan imah jeung dahareun pake sandang pangan kabeh haram. Sahabat kaget. Kudu kumaha tungke eta? Ibadah ka Gusti Allah. Ieu kuari urang nah mana nu terlibat? Mana? Urang hayang embung tina riba. Kiai
kuari kiai cicing bae usahan tenan tekan dibere ku pelimbahkan pelimbah teh biang riba. Kuari kiai cicing bae kemudian dibere ku pemerintah disumbang ku pemerintah pan pemerintah majuri riba. Urang dibere kuari ku petani rada deureus petanina anu bisa mah rada deureus tapi petani kapan ai petani gede mah surubukna dan lain sebagainya geus riba malulu urang dibere ka kiai-kiai nu cicing bae nyesep kana urusan riba. Mana nu teu riba? Iyalah ketika kaum-kaum manusia-manusia ngadahar barang riba, tunggu bakal terjadi khasaf wa zalal, gempa-gempa, ambles-ambles. Geus puguh urang ngadenge tsunami 250.000 sakali nu maot. Padang geus teu kacaritakeun sabaraha puluh ribu nu maot datang ka teu kanyahoan kuburanan. Di Sukabumi di Cianjur ambles hese dicokotna deui. Tsunami Pangandaran sabaraha ribu manusia. Yogyakarta gempa. Kamari Garut banjir teu kacaritakeun sabaraha ratusna lantaran urang dibere informasi nu dangkal ku pemerintah. Padahal sabaraha ratus imah jeung sabaraha ratus personil manusia. Parae. Encan di daerah-daerah nu mamana nu letik-letik ieu ya moal bisa ditahanan ku kumaha ge sebab Kangjeng Nabi geus caritakeun idza akalur riba kanal khasaf waz zalal di mana geus gadahar riba bakal terjadilah pengamblesan jeung pergempaan cing hade hiji. Nomor kedua wa iza jaral hukam qahatal matar di mana geus lalacut para jaksa para hakim para pemutus hukum ustad jeung kiai telah menyalahgunakeun mana aya kuari hakim anu jujur mana aya jaksa anu jujur boro-boro hakim jeung jaksa anu aya di lingkungan 3 segi emas kiai bae ge kiai geus hese nu kudu hukuman haram tetap haram kiai masih kene ang-angan asana emang keur ieu mah haram eta budak kiai eta kredit wa emang ai asana mah bener eta ieu mah ja haram ai kuari mah ya wallahu alam lah baheula sepakat boga bang haram kitabna eta kene masalahna eta kene kok ganti tahun ka dieu urang kababawa ka ditu masyaallah karim tinggal tunggu qahatul matar ditahan bakal hujan dina ayana hujan teh jadi kabarokahan biasana turun hujan teh sejuk tiis tapi ieu mah turun hujan keur hujanna ge urang hareudang keneh bae baheula mah turun hujan teh jararadi segala rupa jadikeun kasuburan anu pohara kuari mah turun hujan aya aturan tatangkalan di hujanan garing model kuari. Iyalah akibat pemutus hukum anu henteu jujur. 2. Nomor katilu wa idza zahara zina wa ala nubihi kana al maut wa kasratul nas. Di mana-mana lahir zina bahkan kaum teh geus ngalohirkeun nembrakeun kana zina maka bakal kapanggih engke di kaum paeh-paeh jeung loba pararaeh ngadadak kuari jelema teh baheula mah kakara rerendengan bae rerendengan ge isin bang urang kampung ka Jakarta balik bareng jeung awewe teu waniun rerendengan ja isin ku urang lembur masih kena aya adab tapi kuari masya Allah geus lain rerendengan deh silih pacok di jalan masya Allah geus ka isin buat budak ngora anu bodoh mah masih keneh rada leuheung lain berarti halal lain berarti menang leuheung masih keneh menggebu syahwatna jeung nafsuna tapi pan kuari mah urang ngadenge naudzubillah summa naudzubillah min dzalik lamun nu berpendidikan ai eta guru-guru zararina
Ari eta anu osok mere petuah-petuah di negara Zararina. Lamun baheula di zaman Pak Harto, zaman Pak Adam Malik main bongkar-bongkaran berapa cengceman wanita nu aya di Cipanas, nu aya di Puncak. Saat eta main bongkar-bongkaran nu tadina masyarakat teu nyaho. Di zaman Pak Adam Malik muncul Menteri Penerangan Harmoko. Tidinya lah main bongkar-bongkaran kanyahoan jenderal anu cengcemana anu menteri anu cengcemana anu eta zaman eta kuari mah geus ambalaya kuari mah lantaran baheula mah disadiakeun teh lamun kunjungan kenegaraan luar negeri ka urang eta teh persediaanana aya di jerona persidahan deuk dipake deuk henteu. Kitu kene kunjungan kenegaraan Indonesia ke Amerika, ke Inggris, ke mana? Dek dipake dek henteu tapi perlengkapanana geus aya. Kuari mah kunjungan DPR ka daerah bae geus kudu kos kitu. Jarariji aing mah ngadengeun. Lamun dibongkar urusan per DPR-an jeung per MPR-an, naudzubillah min zalik wa min zalik. Wa min zalik 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 wa min zalik. Uyuhan betah hari rup di dinya. Uyuhan betah hari rup ini. Masya Allah. Nah iyalah bakal ulah kaget sing geletek bakal loba nu maot ngadadak truk maot. Engke bakal ambalai. Kuari geus kanyataan. Wa idza muliyatiz zakat di mana teu daek zakat jalma halakatil masyah bakal rusak sato-sato hewan. Lantaran kejujuran kan manusia. Kalimah wa idza ta'adda ala ahli dhimmah, di mana berlebihan terhadap ahli dhimmah. Kafir-kafir anu bayar upeti di negara di urang ieu WNI warga negara Indonesia asli WNI anu nyieun warga negara baik eta bule maupun eta orang RRC atau sekitarna nyana domisili di urang bayar upeti kan ka negara ketika urangna berlebihan terhadap manehanana dimomoy ku urang sehingga dengan kamomoyan negara urang nyana bisa laluasa di urang bergerak perekonomian. Bahkan lain sekedar perekonomian nyana bergerak perpolitikan mengalahkan pribumi. Iyalah akibat ta'ada ala ahli zimmah orang pribumi ngamomoy ahli zimmah karena tidaulah kekuasaan bakal dicekel ku jelema-jelema kafir. Urang kene nu salahan datang nyana mawa duit ke DPR diterima nyana bisa laluasa gerak nyana datang ke atasan diterima atukan laluas boro-boro eta deui dewan jeung pemerintah dibawakeun ka golongan ka organisasi Islam diterima atunyana leuwih laluasa gerak maka lain sakadar perekonomian ku ari nu dikuasai ku ahli zimmah yane kafir bahkan perpolitikan ge geus dikuasai ku nya akibat urangna lengah kunaon atuh mun cara lalayangan terus bae diulur hanya sekedar sebuah kendaraan, hanya sekedar sebuah penghargaan, hanya sekedar sebuah dunia, tapi acak-acakan makan kabeh. Iyalah, lamun jelema geus berlebihan terhadap ahli dhimmah yakni kafir-kafir, kana tidaulah bakal ayalah kekuasaan dikuasai ku kafir. Baheula mah masih kene terpimpin di zaman Pak Harto teu bisa gerak. Nyana silakan perekonomian gerak hanya sebatas ekonomi tetapi aya aturan-aturan main setelah dibuka blak kuari geus bararuncul kafir-kafir nu jadi bupati jadi gubernur urang geus teu berdaya kuari akibat urangna keneh lunak ku dunia tinggal diperhatikan ku urang ka hareup lantaran negara makin bok-brok, negara makin kacau, negara makin amburadul. Lain eueuh di luhur teh anu barisa ngaji, lain eueuh di luhur nu talar Quran.
tetapi naon hartina Quran ditalar lamun mangpaatna jang negara. Naon hartina kapinteranana seorang menteri lamun kamangpaatana teu karasa ku urang. Naon hartina sebuah organisasi Islam lamun memang teu karasa ku urang. Mana atuh ieu napas-napas Islamna? Tarolah napas-napas demokrasina mana atuh kuari? Lantaran lunak terhadap ahli zimah, kekuasaan bakal dicekel ku ahli zimah. Tinggal orang introspeksi, negara nu sakieu gedena dicekel ku bangsa Indonesia nu sakieu lobana jeung palalinterna. Kok hanya segerintil dua gerintil manusia bisa menguasai urang? Bodoh amat urang, bloon amat urang, goblok amat urang, tolol amat urang. Ditolol-tolol ge emang urang mah tolol. Digoblok-goblok emang urang goblok. Kunaon atuh? Hanya beberapa gerintil manusia bisa menguasai. Marilah urang introspeksi babarengan negara urang sebuah negara anu maju nu makmur. Anu diperbutkeun ku seluruh negara lantaran ieu hasil nagarana luar biasa. Geus puguh pertanian, logam, minyak, kayu, segala rupa aya di urang. Bahkan aya seberapa pulau anu encan pernah dijamah ku tangan-tangan manusia. Saking makmurna. Sakieu ge dikorup terus ku Amerika, dibawaan ke luar negeri. Lain bae Amerika, bahkan negara-negara lain mawaan hasil-hasil bumi, tetapi henteu pernah kadenge di urang kalaparan. Henteu pernah urang seakan-akan nyabodokeun, mengabaikan sabodolah. Tetapi lamun geus menguasai negara berarti kan gede dicaplok ieu negara urang berpikir nailah wa iza ta'adda ala ahli zimmah kanatid daulah cekangjing Nabi di mana dibere embar jelema geus sumuhun dauh berlebihan terhadap ahli zimmah sehingga urang teh bertekuk lutut kanatid daulah kekuasaan bakal dicekel ku ahli zimmah naudzubillah min zalik wa min zalik. Urang mangomong ku kumaha ge sapira urang jelema nu aya di handap boro-boro polisi jeung abri hansip ge lain urang. Boro-boro budayawan urang mah puguh ngaji ge sapira ieu mah jeung jelema frustasi mah lulu kabeh. Jelema anu empes-empesan kabeh ge ngan sakadar bisa ngomong jeung ngadoa we ka Allah. Mudah-mudahan di negara urang ku Gusti Allah diamankeun. Negara urang ku Gusti Allah diperhatikeun, negara urang ku Gusti Allah dijujurkeun jeung diadilkeun, negara urang ku Gusti Allah diamankeun sehingga urang nu ngeusian negara bisa jadi ngarasakeun katentreman jeung kaamananana jang kelanjutan hirup urang anak urang incu urang jeung balerea supaya tentrem subur makmur loh jinawi. Bi barakati ummil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.